Selamat datang di episode 40. Selamat menyaksikan. Astagfirullahaladzim, tetap gerak barudak lain mah gerak ngaraji ka kahareureuy wae. Nyeur kutu aing mah. Barudak bubar we, bubar. Kunaon deui jang geus sumarurung deui wae teh. Hah? Kunaon? Gering ciga namanya. Sok tara ngagugu sih ka bapak karena omongan bapak. Ya? Akhirnya jadi karugrag kieu ya. Mata pula sok ulin wae coba. Teu ulin. Ceuk saha teu ulin bapaknya ho. Maneh bebeja ka bapak cenah arek kerjakeun tugas ke si entuy. Kabuktianna ulin. Akhirnya karugrag kieu. Ulah dilakonan nih model gitu teh. Segitu bapaknya ka ujang teh. Supaya cerdas, pintar, dijaga kesehatan anak. Dibawelan malah tadi gugu. Nah, sukan mah kudu disiplin, kudu sakola deui. Ulah ngalobakeun ulin, komo keur gering mah. Nya, karugrag deui tah model kieu ya. Alikan eta si rempak, nyanyi. Nek punten ya, Nek. Nyiring, nyihan. Heeh. Mencalikan nanya. Bisa San cia. San. Tuh. Wah, si Bener. Hasan. Jangkung aja namanya. Tuh, tuh. Siap. Alhamdulillah. Dia kata. San. Ini kunaon balik ke pesantren. Tebet tah. Jadi wenyongkan uwi ke bapak. Terus sekolah. Nah, ulang rapat guruna. Jadi dibalikeun. Ki Hasan. Nek, si Hasan anak Mang Jumanta. Ya hareureun. Tuh. Nembe uwi di pesantren. Hadiahna terus angga maksa. Terang. Abi turun ka aw. Mana kunaon? San balik. Orang balik. Di itu mah Satagaru batur. Waduh. Loba oge nyari itu. Di dieu. Arek ulin jeung arurang. Tah. Si Rojak. Si Entuy. Kan ulin jeung urang eta nya teh. Angeunaheun. Dulu lompatan terus. Manduk sampe. Samput teh. Ya, perlu di mah. Ngeunah. Pulen. Pelem. Gimana nyiluan San? Heeh, arek mah. Yakin insyaallah. Rame nyarun ya. Cuman wayahna ada maling lagi di kebun Bapak Man. Mbak. Enggak lah papangan emangnya. Kan Bapak Man ini boga kebun nu luas. Ya nek. Kelas baraena tuh, tuh. Tirakut teh apa? Kelas 2. Oh, kelas 2. Heeh. Kita nanti. Iya, endok. Kanggo bapak. Oh, ini endok. Iya. Kurang sebel dah kasih belentuy jeung si Arul. Kunaon kitu yok? Make kesel ka Antuy sareng Arul. Teuing juga nama si belentuy jeung si Arul teh pundung ka urang, beda ku urang disentak. Tuh dah, maknya weh gelut di kelas wati. Gara-gara si belentuy teh merekeun surat si Arul, urang ditinggalkeun we balik. Emang Arul resep ka sakit tuh makin ngirimkeun surat. Teuing Semar, lieur. Mar, malah nyarios kos gitu. Wati meninggalkan Mar.
Aman, bala budak teh nya aing mah heran da. Kita takut ngampleng. Teu inget di tuning teh apa jalan balik mah. Apa mau lepas sanpen? San. Aman, si budaknya. Segan teh mana balik di pasantren teh? Gara-gara sieun budug. Biasanya pesantren masuk budug. Sanes, dasan mah teu betah di pesantren teh. Di ditu mah asa teh gaduh batur. Sanes pada budug. Eta geuning aruh entuy. Teu pesantren ge geuning budug. Oh ya. Gimana budug? Gimana? Iya nya teh urang sok ulin. Abluk-ablukan kok kebong mana. Gimana budug oge? Lu kana lahir. Perut labu. Tabu. Beda. Bumuk tak kieu. Jalan di urang sa. Yang kuna. Hasan. Pak. Ari mana kumaha sih di ku kolot teh? Kalau kasumpang simpang teu balik ieu mah. Ya. Ada di taku kolot teh anggeus geuleuh nu balik. Dan kalau kasumpang simpang ieu ulin jeung saha ieu sebelah tuh jeung si Arul. Teu balik sieum Arul. Belentuy. Mah balik ulin jeung lima eta mah. Bloon tah mah. Yo, mana belentuy? Arul. Wah yakin da luar lain sakarola. Bejakeun ku ka guruna sia. Sok we bejakun. Da rapat mah guru. Rapat. Tetap lurus busia mah barohong. Jang. Balik. Ngebawa ke budak kamplu gitu. Kolongo si eta mah budak aing mah santri si eta kabawakeun deui. Tadi mah ngajeng naon? Jam barohan naon? Make jam teh Sombong. kulit tah hideung. Kebon wae. Ya tuh montang nilainya. Ayo. Biang ya. Keluar. Ada apa nama? Mau ari teh dirakeun. Mau mencek kolor dah. Jamat tuh boga. Sok ini urang. Pakai salempak we, salempak we. Ro, Da usah ka. tuh loba batu. Man. Buat udah. Masa iya, jangan sekolah. Kan. Ayo tuh. Orang Mana lah? Urut dia lah. batu. Kopro tuh. Batu ngumpul. Ayo tuh tep. Orang tuh buka baju. Bilangin saya, ya. Kiro tep. Kiro. Kiro na. Tuh. Bilang. Tep. Ayo Wati balapan sareng emak. Wati mah teu tiasa. Pian gebis Wati. Nih sekali awal mah. Kan cipeng kan heula nu Wati. Heula atuh Wati. Ih ngejeblos coba ngadelewo. Wati emak. Wah. Ayah. Sayang atuh. Wah, naik gelang tuh. Minjem. Dih. Nyokot sorangan atuh, mage hoyong main. Emang mah bisa. Bisa tadi. Sok atuh coba. Yo. Boleh. Kira atuh tungguan tiasa Wati mah. Oh. Bisa markis. Mama. Iko dulu wae. Tuh mati teh bisa. Man mending makan Wati weh. Kali ewang yang Wati. Tapi kali ewang sia. Aduh. Dah. Kira lo itu mah. Cepetan. Tadi gapisnya aja Wati. Ada ieu mah. Atuh. Ayo maju Wati. Maju. Kanan. Kiri. Kencang. Ha. Lagi atuh Wati.
Tuh loba. Rek mah dijinkeun. Naon? Mana ngarok make kertas? Nah. Mantak balat tuh. Di cek saha? Ya cek bapak urang ge. Tuh ah. Rek mah dijinkeun tuh ewang tuh, aya loba. Rekam bapak urang gitu. Oh iya bapak manehna ge. Ambuan gitu. Gumbah. Lemah maneh mah. Korek mah. Narul. Nah. Senang mana? Di gile. Emang ngeuna batukna. Sok sing loba teh. Benernya ya. Ngeuna. Arek mah dijieunkeun. Sok sing loba tuh. Terus. Ha. Ngena. Si Rojak tuh. Mana? Didinya. Jak. Wagir. Jak. Terus di mana si Rojak teh? Batang. Enggak tuh teh. Mana? Si Rojak labuh juga nama tuh. Sepertinya Rojak habis baku hantam tuh, sehingga mengeluarkan darah. Sunda we turul, tengah Indonesia mah. Jika nama si Rojak tas gelut tuh. Tah eta kayak karti. Ya teh. Orang getihan, Rul. Getihan. Ya wajib. Ya. Baik ah. Ya. Siun. Tep. Orang mah baliknya jangan dieu nya. Ngantos utep ke jalan di itu ya tuan. Cek tuh. Mana mah jandinya we nu deket di mana? Bios atuan ka ditu jalan da. Jauh ke ditu mah. Geus mana mah jandinya urang can dieu. Mana tuan? Entuh. Entuh urang buru-buru tong jantan dia mana ke dinya we nu deket. Yo tuan. Entuh. Oh, satu. Iya we. Jak. Jak. Hei, Wan, Kenaon man di Jak? kumbah, Kumaha naon eta? Mbah Gir. Gir. Heeh. Eta naon Jak nu bareureum? Yelin. Kayak getih atuan. Itu naon? Di jelema atuan getih naon atuh. Jak. Tarik balik ah. Arek naon baliknya bareng urang Wan. Ieu urang isa kedeung deui. Lewat ibu Ruken. Ih, masih terbiasa mah. Dia mah. Mal kumaha majuna. Hiji. Ada gebet mah. Hayu atuh Arti. Itu
tah eta ya. Mar. Minjem teh Mar. Minjem atuh. Jikeun Mar. Sakedeung. Minjem kitu Mar. Nyagendol satu gantian. Anjing mati sekali ewan. Minjem kedeu. Dia Mar. Ya pangitakan atuh. Mar kacuda. Ya. Jalan tuh teh. Mau bos kan Bos yeuna. Ah, badi mah moal yuk. Anya teh urang kitu atuh cuy. Lebel atuh. Daging. Yang teu bonang iyo. Da. Beunang ge geuleuh. Wawan maju. Wawan. Ih, Wawan maju. Mundur, Wan. Wawan ada kebis Wawan mati. Ih, Wawan dijeblok. Wawan Iwati jadi biasa. Atuh, maju, Wawan. Maju. Mundur, Wawan. Mundur. Jangan rewang atuh, Wati. Wawan. Wati jadi biasa. Atuh, Wati. Kemarin Wawan pangcekelkeun nya. Si Mar mah. Betul. Ayo, Mar. Berat tuh, Wan. Atuh. Nah, gitu. Anu Atuh, Wan cak gede. Ayo, Wawan. Wan ayo, Wan. Apa Wan aku mana ieu teh? Aku Wawan. Paling kana sing jauh. Wawan mah. Dia Wati mah bade nyalira. Wati teh kenging nyalira. Kan biasa Wan Wati mah dados biasa. Dia teh kenging bisi labu Wati. Kan we atuh Wawan Wati ieu anu gebis. Tapi Wawan alim. Aduh, Wawan aduh. Nya di mama ibak cenah. Ati. Ais teh. Teu Wati mah. Oh, kasih Wati hungkul aja. Tuh, akanan ini jadi kermar kan. Betul, beres. Tuh, dari kerwati. Satu. Lihat. Wah, Hayang ngalim. koyo atuh. Teh. Hayang tutuy. Tincak. Antuy. Wati hoyong es batu nanya. Mohon. Senuhun ya Wawan. Nyati. Sami-sami. Aduh. Wan nuhun. Ngamat. Dulur nyuk curuk suku gunung Lemar goreng patut gitu teh. Kalakuan goreng gitu aing. Nah, di sia teu goreng gitu. Urang mah tuh lain goreng, kasep kieu dia. Kasep kumaha di mana? Komo sia mana eta irung demes.
Oh, sia mancung. Moal bisa ngalawan urang, ayeuna mah hayu urang perang. Ojak. Ah. Tas ya. Kenapa dia? Biasa wawayangan. Oh. Sadi mah. Teh sasa. Ah. Naon? Iku naon acuk tuh? Teu naon ya? Kunaon si Aa ieu? Nah, sudah wawayangan deh. Hayu antuy bengket ke. Hayu. Ah, antuy mah teu kuat. Deh. Kuat antuy mah. Kuat antuy mah, wate mah teu kuat mah. Tuh, mah kuat. Mana? Tuh kiwa tuh. Tuh. Tiis antuy. Tuh, jangan kuat wate mah. Antuy teu kuat tiis. Antuy ah. Oh, itu tuh. Aneh kunaon merjirian. Kepo, apa aja ke depan mawakeun. Mana aja ke Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala tuhaddisu Sejajar ngejina. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Aduh, wewe nadi sendalnya pada kijeng mati. Itu mah, itu mar, itu jak itu teuing lain kurang dah salah. Kanan mah di tuna di dia. Bisa tah. Leuing jak lain yang di tuna di dinya. Salah di tuna di dinya. Maksa imah jangan mana pun. Untuk salahnya, pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.